Karena swargi aya nu uningat di jukut kita. Ya gitu. Iya teh upami di dia mah disebatna teh jukut rawa. Atanapi jukut aya nu nyebatkeun jukut krema, atanapi jukut krokot. Tuh, di simkuring mah seueur ya. Tah di dieu mah kitunya di simkuring khususna nu kieu teh domba teh resepkeun pisan wargi. Tuh. Rek coba ka dieu tinggal tuh. Bentukna teh kieu hampir mirip sareng salada tuh. Salada lah, salada. Tapi saurna mah nu kieu ge tiasa disayur saurna tapi simkuring mah teu acan mibian ya. Janten kangge wargi-wargi simkuring, tapi khususnya kanu teu acan uninganya ya. Pilih menakan rumput seperti kieu tuh. Rumput bari rumput rawa penting mah rumputna naon kitu disebatna nama. Ala we ala lah. Da domba mah resepkeun pisan. Sareng nadi jukut kieu mah teu beracun kitu nya. Kangge ternak urang, kangge domba atanapi kangge embeh teu beracun insyaallah lah. Ngan anu langkung sae mah kitu nya jukut kieu nu campur. Nu campur seperti kieu tuh. Kita lebih madepeun domba teh. Nu penting mah teh kenging enjing teuing we teh kenging aya naon teh. Aya ibunan lah gitu teh. Itu warginya. Pokokna mah kangge wargi-wargi simkuring anu sami peternak pemula seperti simkuring teh kenging lap. Semoga